Komar. Naon tadi nai? Mang Komar, emang naon? Tong nyebut amang atuh nai, meuni asa pega. Kan Mang Komar mah geus kolot. Mang Komar karek ge umur 17 tahun, nai teh. 17 tahun sesana meureun. Duh, ieu budak bisa we nimbalana teh. Ya bisa tuh dah Mang boga waos. Waos mah selamun nai meuli baso, tah sok main tah geuning. Dia waosnya nyamang. Rame geus basi ya. Ih, ieu budak aya we pamulanganna teh. Wak, tinggal itu si Komar. Mana Jep nih poe kieu? Eta ribena buka atuh, Wak. Ih, heuh aing poho Jep. Loba gaya tuh oge kolot-kolot. Yeh, ini hayang puas pisan sih mah Jepri ka aing teh. Heuh geus atuh ah. Tuh tinggal si Komar keur uli naon jeung si Naya. Ayo urang samberkeun atuh. Wah sok atuh teh heula. Ayo. Jep, yang gebahkeun supaya rewaseun. Hayo sia. Naon Komar sia? Duh, yuk kolot nih. Awas tuh wae. Nan si Wang ngaruruas wae kumaha coba mun jantungan. Ini galak naik. Kawa maneh sinarieun. Bodoh teuing. Puas tadi kerekan ku budak. Tuh, naik. Gua minta si Jepri. Si Jepri mana si Jepri? Sok mamoran batur teh nyauna naon? Dosa eta teh. Mana si Jepri? Dasar kolot-kolot. Tera-era nya, naik. Ayo, nomor deh. Baik, antep. Goblok si Jepri, aing nyari kanan si Komar. Era we aing si Komar. Jepri. Aing we era si Komar. Cari kanan jeung si Naya. Alhamdulillah. Kopi kunimbat timat teuing ya. Adena we si di buncir si Dade. Di kadaharan mun ngaleuyah kieu. Cenah lamun aya, wah. Geus moal kabagean model aing mah ku si Dade. Nyo sorangan si Dade. Buncir kitu lalebokna ge. Beuh. Yakeun batur. Penggilingan naon, penggilingan gabah naon. Tuh, Dut, Abah keur ngopi. Wih, mantap ya. Tong bantai ya. Ari sia ngabantai naonna? Hakaneun goblok ari sia praku abahna ku aing kudu dihakan. Ari sia hu ari kanu hakaneun mah neuleuh wae. Aing teh ya, jeung sayu lah. Nah, yuk. Aing beakeun aya si Dade mah ieu. Woi, Bah. Ngopi teh sorangan wae. Nuh, aing karake ngomong daratang mah teh. Anggas kabokan aing ini mah. Nah, perenan eta dahareun moal bener aya gelingan gabah kena beak. Pae sih mah kok patuk. Tah si Ari Harayang mah. Bareng-bareng we. Ditawaran kieu mah asa di alam, Bah. Beangan hiji. Gimana, Bah? Besok. Bah, ditampinya. Besok kok segini sesal we. Tak geuning sih ke beuki papatuk. Bisa we ngomong ka aing, koplok teh. Arana ge dahareun tuh, Dek, lebar ditunda kieu mah. Jeung dipeni tawaran ku Abah. Geus tong ribut. Beakeun we tah. Gampang aing meuli deui. Nuhun ya, Bah. Ayo siap. Meuli pelem, Bah. Oh, pasti atuh lah. Gratis. Kita kopina bareng-bareng we lah. Woi, si Kenaka. Lompatan. Drik, Bah, Dek. Kunaon kasep atuh meuni lulumpatan kitu kos di udag-udag anjing. Nyaho sia adet-adet lain lompatan kos gitu lah. Geus ka dieu tah. Yuk.
Aing tadi di ditu jeung Waatin. Terus ningali si Komar jeung si Naya keur ulinan. Ya apal ngeureun si Naya? Budak-budak ge galak. Terus tah aing kan jeung Waatin teh arek ngareuwas. Pas Waatin teh heula leumpang, aing kabur we aing. Berarti itu Watin sorangan meureun. Sorangan. Jadi tawan meureun ku si Naya. Sia eta ngomong ke kakolot. Ampun, ting. Hayang doraka. Parah siapa Jep? Komar manehna lah mantap. Ai weh waduh macarkan Abok si aing Komar mah yeuh. aya. Aduh, babuk wae mah dada. Lah zaman aya di dieu. Sia keur naon di dieu goblok teh? Aduh, ampun, Wak. Bongkol wae, Wang, bongkol. Ayo, Wak. Ah, iya budak Wae, wae, kolot tuman, mandorang kasih ngabobodo wae ka kolot. Ampun, heureuy teh mah rek ditir-tir tadi. Budak leutik carekan biar bersih ku si Naya. Wae sia. Apa ngapain, Wak? Dedeun mah kain sia. Wah, ulah pakai sapu dah batur teh lain laleur. Mah tuman ieu mah sok ngabobodo wae ka kolot. ampun. Wae sia. Taranjangan itu, Wak. Ulah. Jangan mah. Sia. Sudah kita beri pelajaran wae, Wak. Tuman Siksa ngabobodo wae kolot mah. Bodoh wae kolot sia. Sia goblok teh. Bodoh wae ka dieu.